Jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun we kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dah dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh daek kikituan so teh sila lain teh keur cara lagur da keur gering aya panyakit lemurah kikieuan ieu teh moal lah nepi ka cing bararakatak aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bolak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bolak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi ban nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah sasamet wareg cara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna
kencing manis tensi kencing manis teu ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngagajar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabunganna dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi baik nyalametkeun agama nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun ai kada papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah kageuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka cilaing tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun kapinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu